Ari ayeuna huruf sofar teh tilu kalem. Sod fa ro sofar. Faro sofar. Sona sofaul qalbi. Fana nafs. Rona riyadatun nafsi. Cik naon hartosna riyadatun nafsi. Mangga sanu aya? Mas. Tuh Mas. Sudah teh ngacung gagarau geuning. Ieu teh kitu, pernah teh kitu. Naon? Nafsu riyadah naon riyadah? Keun lewat. Ayeuna mah baca we saha ku pemuda mangga. Jampe ngumbah ayeuna suku anu belah katuhu pek. Sok sana apa kadieu sok. Jampe wudu ngumbah suku anu belah katuhu. Kudu apal jampena ulah asal naon diasong-asong kada cai bari garing sawareh gini. Masyaallah. Saha sabieu? Apung naon apung? Cik kadieu pung. Doa ngawasuh kaki sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sabit karamaya ala sirati yang matajaru fi amda. Allahumma sabit. Anu tereh we Allahumma sabit. Kodamaya. Ingat we kasih maya mah. Ala sirati yang matajaru. Ala siratil mustaqim langsung we gitu. Allahumma sabit qadami ala siratil mustaqim. Dados teu? Allahumma sabit qadami ala siratil tetepkeun tah sampean abdi teh Gusti sabit teh tetepkeun. Sina ayeuna dina naon? Dina siratal mustaqim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tah kitu geuning pung nya Allah masabit qadami ala siratal mustaqim. Ya pung ya. Pung. Aya pung. Masyaallah. Si apung wae nya menang teh. Masyaallah. Umanya kan. Masyaallah. Ya saya Ibu Sinta. Mangga Ibu Sinta. Masyaallah. Sabune urang tutup ku doa. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sulaiman wa qulan atina hukma wa ilma wa sakharna ma'ana ladzi barisalina wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuhin wa Ibrahim wa Isa wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimni ya Allah bi zidatil hibdi wa suratil fahmi wa rizqni al hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabata dihni wal aqli wal hilmi bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Ya azizul mani wa wali wa ala min fala syai'a yu'adilu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Karim, wasilah ya ayeuna kajian, muga-muga ya Allah anu ngagaduhan ayeuna darepet kasusah kasedih, muga-muga sing
didayakeun digantos deui ku kasayan. Allah muga-muga anu teu daramang sing didaramangkeun sadaya bihari apapun bentuk penyakitna ya Allah ijab bi qudratillah Allah kun fayakun Allah sing disararehatkeun deui ya Allah. Sareng muga-muga ya Allah wabil khusus jemaah dan api kampung Cicukang sing dijantenkeun kampung anu aman amanah baldatun thayyibatun warabun ghafur ya Allah. Mudah-mudahan ieu oge masjid assalam muga-muga sing janten ayeuna saksi sing janten kendaraan kanggo urang sadayana meuntas jaga dina siratal mustaqim. Sedang doakeun muga-muga direhabna dina sing lancar sing saralamet barokah sadayana tatanggana barokah nu didamelna barokah sadayana barokah amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketua DKM oge sing sehatnya sing barokah sadayana nu sedekah nu sagala rupina muga-muga dilipat gandakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala nabil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum akhir kirang sinar lampu pamugi ibu bapak sadayana jemaah agung tawakufna siap punten mangka sunnah. Kayak ditutup ku Bapak Wibex Mr. Cemen Bapak pengatur acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran pada Bapak Ustaz Muhammad Romli yang telah memberikan tausiahnya. Semoga apa-apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah acara demi acara